Baraya Kita. Baraya tepang deui sareng Abah Iskandar sapara kanca di acara Baraya Tatar Sunda. Baraya Tatar Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng tepang dangu deui sareng Baraya Tatar Sunda di barayakita.com. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun mugi-mugi baraya sadayana damang gitunya. Damang nuju dinekan sehat atuh alhamdulillah sim kuring sapara kanca ieu si Abah lajeng Cep Andri sareng Cep Ageng nuju sehat. Katawis gitu dah garandut keneh aju sehat mah itu. Saha nu gnut bah teu maos abdi mah da. Itu kali itu ngaliuk lagi Abah mah ke Cianjur. Rada begang abdi mah bah. Rada gitu. Mugi-mugi daramang sadayana baraya gitu sim kuring sapara kanca berkah piduana oge nuju dina kayaan sehat. Biasa we tepang dangu dina obrolan si Abah. Obrolan anu ngaler ngidul teh ya. Mung mugi-mugi ageng mangpaatna kitu nya ngabahas naon we kitu ngobrol kenaon aing ngobrol teh kitu nya sakapenak na we nyebahnya nah aing lebih sana dengan kieu stayana ge atuh aing ngobrol mah cikopi belum hui belum sampe kitu nya gitu jadi eta aya hawu ngagedur haneut kitu nah nikmat cenah obrolan model kitu mah kitu ieu mah margi hawuna teu acan didamel kitu hubungan mah tiasa aya pihawun sakitu nya. Engke mah aya hawu geura. Aya cangkewoknya. Aya cangkewok gitu. Teh ngobrol-ngobrol ayeuna teh parantos kaping 10 Maret nya. Oh, 10 Maret. Gitu haturan wilujeng milangkala kanggo Ibu Hajah Neneng Dinar dina dinten ayeuna. Ayeuna bah nuju ulang tahun. Oh, ulang tahun nih. Mohon. Sanes. Menurut versi saha eta versi saha? Cenah anu matak Desember cenah. Nu matak namina ge meureun Agustus kadahna mah. Hug nyata ku papaling pangnya. Ya kapungkur mah kitu nya. Teu saban jenengan lahir bulan Agustus nya. Nya panginten kitu. Nya kitu. Nya cigana mah miheulaan. Diperkirakeun nanti kan bulan Agustus jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus jadi ti 4 bulan keneh Maret. Jeung duka dari kapungkur mah nya duka sanes tementingkeun panginten sepuh teh nya. Jarang anu diaktekeun gitu murang kalih teh nya panginten teh aya kumaha kapungkur bah aya sih da Abah oge beh ditunakeun aya ke kumaha situasi jeung kondisi jang mohon sabab dina tahun-tahun harita teh meureunan penataan di negara urang teh nya kapan merdeka tahun 45 teh lamun saumpamana lahir dina tahun 70 karek 25 tahun nya mohon bener teh 25 tahun dina waktu 25 tahun teh mun pangbangunan geus tertata ngan aya anu mas keneh can kadugi contoh kieu we ayeuna listrik pantu ujug-ujug nyebar ka saban desa bertahap kan bertahap tayeuna meureunan ti harita oge penataan administrasi negara pikeun kependudukan geus nepi nu lainna anu ieu acan meureun kitu pangintennya gitu. Tapi lebah dinya mah biasana teu aya buktos catatan sipil oge tertulis di anu ditandatangani ku pamarentah saupamana mohon aya catatan ti sepuh we. Biasana sak aya istilah namanya kenal lahir nya kenalnya aya kenal lahir. Jadi aya ieu aya aya formna di desa teh. Jantan aya formna.
Ari kampung kurma bah lahir teh pan urang teh ku paraji bah. Aya nama kan di bidan mah tos langsungnya geuning kan. Nya. Teh langsung diaktekeun. Langsung aya. Ai kampung ku paraji da tuh. Ya paraji berarti mawa form kenal lahir meureunjang. Nu dibawa teh biasa samping kabaya oncor. Apal oncor? Nya apal oncor. Sanes obornya bentennya. Beda. Ari obor udah gede oncor mah leutik bentennya sareng cempornya. Cempor leuwih leutik gitu. Nya aya nyebut obor, aya nyebut oncor tetenya. Jadi dua rupa. Oncor. Tah jadi sigana lain acan kan. Ka daerah teh teu kabeh rata jeung aya anu peduli ngurusin ayeuna we ayeuna. Lamun teh mah teu diuruskeun akte kelahiran mah boga aja. Mohon. Ya teh mah niat kolotna nu nguruskeun aya kesempatan waktu bisi ka hareupna anu kitu nya. Nya meureun nu teu diuruskeun moal ya di zaman kiwari oge. Mohon. Saupamana nya ye. Lantaran situasi jeung kondisi nepi ka teu kauruskeun. Kadienakeun kulantaran ka bubutuh pikeun sakola jeung sajaban kudu aya surat kenal lahir, akte lahir. Kepaksa diuruskeun pan bisa. Kadienakeun. Mohon. Budak geus deuk sakola misalkan karek diuruskeun bisa wae. Bahkan pemerintah oge mere kasempetan anu lahir misalnya di tahun anu tacan kagungan surat akte kelahiran di tahun 80 misalnya tapi ke tahun 2000 berarti kan 20 tahun tah mangga tiasa diuruskeun berarti kan tetap lahir nama lain bisa jadi dingorakeun bisa jadi geseh waktu sautak saeutik bisa jadi gitu henteu pas misalnya lu sabar tahun sabaraha teh ayeuna saanu pas tahun tapi ieu teh tanganna di teh asa ieu bisa jadi aya anu teu pas gejlog gitu. Saprasa abdi we bah. Tah kumaha teh Pandi teh? Abdi mah bah lahir teh di April bahnya. April. Nya saur pundiang mah ye. Ai saur tatangi deui cenah sanes April da September cenah sa parejeung sareng putrana. Tuh tak boleh gitu Pak. Cacak-cacak anu nyaksen harita oge lain nyaksen pelaku sendiri. Gitu nya panginten ku hilap ku aya geseh waktu teh ya. Kumaha teh langsung dicatet teh panginten yang jeneng hilap. Da gampang nyatet lagi atuh baheula mah teh kudu ku buku bisi leungit da kertas. Terus dina erang-erang we kitu. Oh nya bener nya. Jeung kudu ku pulpen, ku paku. Ku paku digurat. Lebih page gitu. Iya, malah bisa dihapus. Loba. Hal-hal penting dicatat nanti dinu supaya teu leungit kitu. Nya, dina erang-erang pantau. Ya bisa jadi dina temok, mun geus temoknya dina pantau anu gitu aya hal-hal anu dirahasiakeun lantaran karek inget tapi lamun dicatat dina buku HD nama mang aya catatan khusus pan teh. Pan ari kalau baheula lagi aya nu ieu model pun bapak gaduh buku harian. Diari buku harian teh jadi nyatet hal anu penting. Misalnya pun ini ngantunkeunana tahun saanu anu pun aki anu aya jenenganana anu putrana teh aya catatan kitu. Hingga kadienakeun teh mana cenah catatan bapak pepernian naroskeun ieu aya di dinya kekelanan corong bukaan arsip anya jadi nini teh aki teh anu cenah rama nanti anu jadi uyut urang teh anu kitu aya anu komplit nyatet anu leukeun hal-hal penting tah anu sok nyatet dinu kitu teh anu emot tapi sarana teh aya dicatet teh kunaon we di ieu ditinggal-tinggal teh tanggal naon nya tanggal saanu bulan saanu tahun saanu gitu kan jadi aya peninggalanna aya tinggalna aya ringkukna gitu nya saha eta nulis eta teh si anu eta teh naon anu tah jadi tak alihkeun ti dinya mah ongkoh deui kasempetan pikeun kadinya teh sok silih emutan keluarga teh si cenah jeung waktu butuh anu tah aya nu lebeng aya teu ieu pedah dina masalah sanes masalah pendidikan jang da ari eta mah nya atuh da palinter ka pungkur mah aya aturan
upami teh lulus SD tahun-tahun 50-an tahun sebenarnya sabar tahun 106 merdeka aya nu janten guru nganggo ijazah SD nya gitu dan nyata ku kapan nyeratna ge kapungkur cenah sakola teh da teu nyanak buku ku sabak ya sabak teh ciga keramik ciga naon ya Jang samodel kitu kakai gitu eta teh ieu sanes non karbon jenis karbon sami sareng anu dianggo tapi pami di serat teh aya tapakna ngan gampil dihapus janten awet bade kumaha apal mun sadinten aya sakola sekian jam sekian pelajaran berarti dicetak di dinya berarti kan enjing tadi pupus deui dipupus jadi kedah tajam kedah seukeut pangemu teh kedah eta mah sekedar kitu eta sareng sararae seratan tadi sepuh-sepuh nu kapungkur nu sakolanya aya nu dugi ka kelas 2 SD kelas 3 margi situasi sareng kondisi Pak margi kapungkur mah saur nya almarhumah satu acan SD teh kan ya SR nya kapungkur mah nya SR sekolah rakyat sekolah rakyat gitu nya saimang SD nya eta teh kanggo umuman ka sakumna ieu margi ari sekolah anu tiasa berlanjut teh ka mulo mun telepat mah HIS mulo pan ana SMP SMA lah kitu nya HIS teh SMA gitu eta teh mung putra-putra menak nya gegedean sebatna gegedean sekolah menak teh ya pamisanes gegedean mah pangurus lembur anu sebat ayeuna mah pinten sakedikna kades kitu nya atawa inohong ya inohong me ai kanggo rakyat nya teh SR teh SD nya kitu oge nya kitu oge teu sadayana deh nya pan seueur anu harita mah ongkoh teu kantos sakola tapi tiasa. Mari aya anu ngabimbing. Tah peran-peran pendidikan teh aya pami ayeuna mah menuntaskan kebodohan geuning. Tos sepuh belajar nyerat. Aya teh leaderna teh nya. Jalmi-jalmi anu aktivis tanepi anu merhatoskeun kana urusan pendidikan. Sanes ngajarkeun ka barudak yuswa usia sekolah. Umur sekolah tapi itu sarepuh bagi kita tiasa maca tiasa nyari dialajar nya kapungkur ge sigan anu resmi angkat ka sakola margi tebih mohon SD teh sadesa teh emang aya hiji ge cenah wah tebih kedah ka anu mohon aya aturan di kecamatan SD di kecamatan pan ayeuna mah SMP SMA kan saya di desa aya di lemur bah tiap kampung ge mah tos kitu aya jadi kahartos ku tebihna seur gangguan aya tebih mah kumapahna jadi pami sakola lebet tabu genep teh tabu 7 sigana kedah angkat tabu 4 kedah nyubuh tabu 5 Abah oge ya di daerah ya pun adi nu ngalaman SMP teh di wewengkon kecamatan uluh sedengkeun ayeuna lemur di kampung perbatasan Bandung Garut kahalan kuleuweung kira-kira bah nya lumayan subuh teh begitu ngong adan subuh teh aya nu berangkat aya nu teh subuh heula jadi teh subuh teh langsung tuturubun kana mapah dinya kapungkur mah teh can aya kendaraan nya di daerah terus caket ka 3 kilo di 4 kilo deh mah terus aya kendaraan tapi kan kendaraan teh sanes kendaraan angkutan biasa paling truk bangsa angkutan sayuran sang sajabin hartosna teu tiasa kitu wae naik kendaraan dina aya saban waktos kitu nya tah perjuangan dugi ka tamat SMP teh lumayan rada jebrag gue. Aya hasilna aya hasilna. Nya. Abah ayeuna kumaha hasilna, Pak? Ayeuna abah hasilna kumaha? Ari bodona mah anggar kan jebrag gitu. Mana teh hasilna rincug gitu mana sepuh ka pungkur mah nya naon teh daya cangkemna teh ieu pisan naon teh kiat gitu bah. Iya. Hetangan naon kitu nya apa cangkem aja mah ngetang artos sakumaha ge langkung hafalan teh langkung ieu gitu bahnya. Ayeuna mah urang barudak ayeuna lamun teh mah jadi pelayan gitu nya. Kapan pun bapak oge hitungan bade Cina teh cipoah teh tiasa. Panea mah barudak ayeuna mah berenang kalkulator gitu. Nya aya oge anu lebih cerdas mah lebih ka ngapalkeun naon gaya ngan mun
katunjang ku sarana. Ya. Katunjang ku giji ku memang saranana ayeuna lamun teu pinter teh mah abong, lamun teu cerdas abong. Aya kapungkur pan kitu. Ya. Sakola ge untung, jabat tebih, jabi ayeuna lalakon kaayaan nuju sirkana bancang pakewu berit anu gitu. Istilahna aya aturan angkat teu barang tedak mulih ukur saaya-aya teh sanes bohong. Perih gitu. Tah hingga Allah teh maparin kecerdasan langkung ku ayeuna walesan tina husuna teh. Nya. Nah nya ayeuna pan tapi barudak kadang-kadang aya kalana lah cen budak kelas genep tulisan oge menika. Acak-acakan teu ka harti apa pas kapungkur anu tamat kelas 2 SD seratan atas sae. Mohon ngarulik pengen tah kapungkur seueur oge anu di teu ka sakola umum dititipkeun di kiai di ajengan. Nya milari ilmu tina agama. Teras ayeuna henteu dibekalan. Saaya-ayana di ajengan we buntas bantos. Upami ayeuna aya ka sawah ngabantosan macu sareng sajabina. Jadi ku ajengan sanes anak murid deui anak ukus sok da barang tuang lagi di dinya anu kitu pan. Nya. Ka ayeuna mah henteu raos oge di pasantren seueur anu di bahana dibekalan. Nya. Sajabina tiasa ngabantos-bantos aya hasilna. Mohon. Gitu. Selang-selang tina waktos ngaos. Gitu. Anu aya sebat oge santri kalong pan. Ngalong. Jadi sarana pendidikan harita tiasa dipilih teh upami teu ka pasantren ka sekolah umum ya. Margi ieu mending ka pasantrenkeun. Seueur anu muncul sebagai kiai palalinter nyerata sae dawan di pasantren atos aya komplit alat ieu. Nya alat saranana nya. Saranana nya kita baintan kapungkur pantos aya. Ya. Kita ngan kanggo galeuheun secara umum mungkin awis harita mah terbatas gitu, terbatas. Jadi ngobrol-ngobrolkeun masalah pendidikan ayeuna mah sigan perguruan tinggi di tingkat kecamatan ge aya cenah. Aya bah. Nya perguruan tinggi swasta ini. Mohon teu seueur bah. Tos lebet anu kaya. Matak sageuy lamun Ujang ngaran wungku ukur Ageng Surageng teu make SE, teu make SH, teu make ST gitu. Da lamun sakola lagi geus deun. Mohon gitu. Kapungkur mah bong deui lamun teu make teh gitu. Pake we. Raka abdi bah kapungkurnya. Kumaha Di Cihanjuang sok ku abah diemutkeun. Palai ka SMP teh bah jalan kaki ka Cisarua sok mapah teh nya sabaraha kilo eta. Di Cihanjuang. Parongpong panginten ka Parongpong. Parongpong ge parongpong lebaknya. Lain parongpong anu lebak ayeuna aya perguruan tinggi lainnya. Aneh. Pan eta perguruan tinggi aya di dinya nya. Aya. Tah ka lebak deui nya. Ka Cisarua jalan kaki eta teh. Coba nyebrang jalan, nyebrang sawah. Japan aya curug dan nya curug Cimahi, curug Panganten. Tah luar biasa. Tapi da harita mah ilahar kitu. Aya aturan abah mah baheula jang, batur kitu ari abah mah henteu. Alhamdulillah. Lantaran sekolah mah sekolah we urusan ngabantu kolot mah engke. Sama mah di kota dan henteu, SD mah di kampung jang. Di lemurnya. Di lembur, di SD mah. Teh jadi baheula mah aya aturan sakola teh bari mawa kojong. Mawa carangka teh ya. Jadi pulang sakola teh teu kungsi ka rumah, langsung ngarit. Mata teu babakalan. Boro-boro. Matak rasa bahasa panggih-panggih oge sakapanya aya hui. Matak jamu saya oge nya di kebon meureun. Matak terus terang we lain pedah ayeuna nurutkeun batu da ilaharna kitu jang. Kungsi tah ieu dongengnya ya. Tah eta naon hiji kanyataan anu memang karasa peuheur jan. Mohon. Lamun anu keur mejihna urang bilatung dulang paribasana ke zaman kitu, tapi sareba walurat. Tapi eta teh geus kajawab ku urang sorangan. Jadi otak teh kudu muter. Jadi kudu motekar. Kumaha sangkan anu-anu. Asal anu teu pibahlaeun, teu pibahayaeun nya. Di kampung harita mah geus teu pati openan kana urusan bung-buahan aya di kebon. Lamun teh mah aya cawu asak lain eueuh ku manuk. Dipartikan ku barulan yang nepi ka asakna nepi ka ieu bisa jadi. Lamun boga tangkal jambuna kamari meuh beuy ayana eueuh geus aneh gitu. Lantaran heuda
nu bogana geus kapikir da paling Terus kubar maklum. terus ngamaklum. Tapi saperluna bahnya kapungkur Tapi makan. ente boga sifat kriminal. Ya. Kriminal teh hayang ngaruksak teh dimubahkeun. Eta mah saperluna. Sabutuhna gitu. Tah dongeng teh aya 2, nu kahiji pulang sakola mapai-mapai kebon. Mapai kebon. Jadi lain ka jalan biasa. Da bosen teh ya. Motong jalan bahnya. Motong jalan. Ya. Maksudna mah hiji hayang leuwih deukeut, kadua sugan aya papanggihan anu beda. Da eta teh jang heueuh sakapeung masuk aya pelenghir bau alon selingi nangka gitu nya. Wah, tah nangka aya nangka asak cenah mun kali nangka teh. Leuheung lamun nangka eta nu lain nu seungit siga nangka teh. Kapan katipeng? Heeh, bener. Nangka mah walau utang ka nangka tapi bau nangka teuing. Segitu naon nya. Kadua kieu siga nama aya anu ngalacau jang. Terus disihangan ditek-tekan sasihang. Nya. Meureun murag hiji jang. Murag tina tanggungan atawa teh ngahaja. Kabun karempekan ku jukut nu gararing jaun nu gararing. Beuki dalapan asak. Nya. Dasar panonna geus ditujukeun kana dengan pidahareun teh apaan. Langsung we gitu kepenak. Ditingali diimpleng gitu naon teh semu-semu koneng gitu. Bajeng pan si hangna teh lumayan gede mode cau Ambon ya. Cau Ambon di lemur apa ya gayanya mode darah Cisarua sikatanana teh sasikat. Ciga anu ngahaja murag asak di dinya kitu nya atawa eta mah rezeki we. Nya. Da eta mah dikorek-korek kitu teh. Nah nya cau asak gitu. Di pada teh hipu. Atuh bunga dari surat. Nya benar. Oh keur ngabring teh. Hai kada areunah lah. Naon? Ieu manggih rezeki gitu. Di mana ya manggih can di dia ya tadi ditu bocah nu neuleun alah mau neuleun kumaha atuh neuleun nu kieu sigana mau menang nyikatan nya sa sikat gitu murag sigana murag dina carangka pinuh teuing ditumbuk murag beureunan gitu terus lawan teh murag kana jukut anu bala singan meureunnan jeung hadena eueuh nu manggihan selain ti harita. Geus poe ku jelema yakin eueuh nya. Misalna ku sato gitu. Henteu asak. Eusina teh mun teu salah eta dihitung rada gede nya. Sikatan gede nya. Nya aya kana 16 meureunna teh. Atuh batur aya kana 5an opatanana teh rada warga 2 sewang oge gitu tah. Kadang nyesa meureunnya. Henteu. Aduh langsungnya ditaruh lain-lain nyesa atuh malah kurang. Mun aya mah hayang 2 sikat. Teh jadi tingali ayeuna kahirupan di lembur barudak geus motekar kumaha ngieun cara-cara dina si bolang mah tinggal di gini kan dina si bolang teh gambaran si bolang sengaja cerdas teh budak teh tah barudak di lembur harita cerdasna kitu apa ngan harita geus mulai aya panyaram teh ulah sok mipit teu amit ngalah teu beja kasebut ngalah jamu teh anu ngan bari kitu oge dimaklumi teh lantaran budak kasebutna jeung ilahar harita mah geus salah itu indung sedekah meureun eta nu ngartos da panggih ge jeung nu bogana lain ngamek ja bae di dalahar mah syaratan teh kudu di dahar kitu mah cenah ari ngalah jamu teh ulah nepi ka murag jeung kembangna atawa jeung pentilna pek cenah itu nu arasakna pek kitu. Jadi geus teu aneh aya deui anu bisa didahar langsung tangkal tiwu jang. Nya bener tiwu. Dipesekan eta nya. Aing geusna teh pan kana teh pan malecret nya. Asa cepal jadi pan gula teh apa? Nya. Da kitu tiwu tah. Terus loba kadaharan anu bisa dimangpaatkeun ka cecer bonteng sebutna teh nya aya hiji tangkal ngaramat tapi buahna teh belalentuk lah ciga hileud orok kitu tah mentak sekali mah rada gila da gitu tapi eta teh ngeunah gitu ja persis bonteng we rasana teh ngana leutik rasa dada jempol lah gitu gitu tah jadi
geus puguh cecenet nya. Geus puguh cecenet borete beureuh. Sieuh mah geus puguh di leuweungnya. Eta mah kedah ka leuweung. Ari ieu mah anu di lemur anu kitu. Babasaran. Harenong nih. Babasaran apa? Model muruk arbe. Apal mur hideung mun murbei. Para ieu jang teh daunna mah para ulat sutra. Tapi eta teh lamun bulan puasa aya baradag jang hararideung asam. Hideung mun amis mah teh. Jadi ciga blueberry nya. Mun. Nah mulai kitu. Naonnya deh, sepugul ari huy boleh mah. Sampeunya. Aya deui tah. Lamun melak kentang si binihna urut pamelakan. Lamun dikali teh jadi galenyor sebutna teh. Galenyor, ai galenyor teh. Galenyor teh. Huy urut pamelakan nya. Tapi eta galenyor teh bisa didahar deui jang ku urang teh. Nya rasana geus teh ieu jadi cangor. Jadi cangor gitu. Tah eta teh masih bisa dimanfaatkeun gitu. Biasa dikonsumsi. Nya anu paling remen dikonsumsi mah secara umum anu nyirung teh. Lamun pelaku boleh anu tinggalin. Ronghok keluar sirungna teh eta dikali teh aya. Saya istilah rasana teh eta cangor amis. Ini aya istilah pamiatos ngagali gitu teh nya sok ngasag gini. Ai ngasag mah eta biasana umumna harita mah di diasag teh. Tilas panen. Dan berharga teh harita tatanen teh jadi lahan komersil teh kentang. Kentangnya sareng huy boleh. Sajabana teh eta mah karek aya dua rupa zaman Abah mah. Ayeuna mah panos aya wortel, aya bungkol sajabananya. Aya kana belasna lah ku ayeuna mah. Dina kamotekaran macam-macam tatanen di daerah awak baheula. Tapi umumna kata mantak nepi ka ayeuna kana engko ge sok rada beuki jang. Nyeradan ya keur madasadena pada sedepnya kan ieu mah Abah khusus gitu. Da eta lamun usum kitu pan aya kalana sok diarantep buruk lamun keur murah mah teh. Nya oleh tomat we lamun keur murah pan kana aya teu dialat teh gini kan. Diantep we naon cenah da biaya ngalajeng eta teh teu sabanding jeung harga jual. Antukna pan jadi nu tadina belasan ribu per kilo keur mahal. Ngagejret pisan, tungna diantep 90 kan gitu. Tangkol ge kitu. Kolnya ya kol di daerah harita keur mirah mah diantep deui ka baruruk. Aya baruruk kitu teh. Saha we nu palai. Nyala gitu dipersilahkeun. Padahal pan biaya produksina lumayan. Mereka kan anu pejel mah kan padat gini yang kau tanya eta teh amisnya eusi ditamul we kitu atau bau kenapa ari pan pestisida itu aitos gitu mah terus teu aya kok mah estuningnya memang keur ngawitan ieu mah di pestisida anu tapi da pestisida teh hilang dengan begitu saja secara alamiah. Geus jadi engkau buleut gitu mah malah ngenog sebutna teh. Ngenogan jadinya aya istilah ngenogan. Teu aya pestisida. Sareng aitos agung kitu mah pan teu di pestisida mah kan di luarna wungkul biasana. Di luar sareng dina waktos waktosna bah eta mah pestisida mah sabaraha hari lah umur sekian. Ari abdi mah ieu bah upami engkau mah non teh sok eta kiciwisna cenah kasebatna teh. Tah kiciwis. Sirung anu alalit geuning mutus. Eta mah pantos ditilas, diantepkeun heula di kebon teh. Jarak sekian minggu sebelumna raronghok deui. Eta nu raos mah. Nya kiciwis. Raos gitu. Nya dugi ka ayeuna ge. Dugi ayeuna ge aya kene aya kiciwis mah. Aya. Ngahaja di kiciwiskeun teh upami eta ngarang subur heula pan. Si burukna tina palapa engkol teh janten kasuburan kana taneuh. Sajabina eta langkung pajang anu diageungkeun. Nya. Ai zaman Abah mah harita da karek melantis geus ditaruk atuh mulungan teh nya. Hayang saayakan teh pan lila teh jang dalam ayeuna mah atuh sabaraha tangkal da moal arageung. Ngahaja aya mah. Ngahaja di aya mun engko nanuju mirah sugan tidinya nah. Jago sapertos jagong we bahkan jagong kapungkur mah diageungkeun gitu nya. Eta mah kan diempetkeun geuning ngahaja we ditilasan terus alit tilas. Jadi milik eta teh nya dang daunna pentakana ka sapinya. Jadi eta na awis teh nya. Anu aralit mah awis. Mohon. Teh kanggo campuran pasakan-pasakan anu capcay biasanya pami eta mah empet mah. Tah
tuning kahirupan di urang teh masih nyaritakeun kahirupan di lemur itu kemarin. Aku ya dah kan aya mulangkeun ka tineng ya macarana oge. Ini mah khusus orang lemur we lah. Nya nu kota mah kan di kota mah tos teu aneh atuh bah dari kota mana. Ari abagen teu nyaho kabeh lantaran ti 0 tahun nepi ka tamat SD. Gitu ngan harita pada umumna kahirupan teh dewasa sebelum waktunya jang. Lamun cek bahasa ayeuna lantaran budak keneh teh geus kudu anu geus puguh sasapu mah wadah kewajiban lah bahnya ti leuletik keneh geus diarahkeun ka dinya lantaran di kampung mah lamun ayeuna hayang senang ulah sirup di kampung. Gitu. Mandak teu aneh harita keur di sakola teh nu dipariksa teh ieu teh jang kuku paling remen dipariksa kuku teh naon harideung atuh udah nyotan atunya jadi teu aneh lamun tah guru teh ongkoh manitahnya da guru ge mah pasaran contoh ngalas ulu ngarit dasarna ngajar pan aya waktosna. Tapi hari barang damel sa ayana di kampung mah tetap dipidamel gitu, digarap gitu. Kan tetap memelihara kebersihan mah kedah ti harita oge. Tapi lamun eueuh kukuan teh jang kurang kuat kana tanaga teh. Depan kula kali teh kitu eta gitu. Kukui. Ngukui taneuh teh kulah kuku atuh. Tanu sakali mah pengalaman ngarangsa dan dahareun di Pilemuran tapi heuda sok aya nun melak jambu, jambu air, jambu batu mah di pongpok lemur teh aya wae. Aya. Teu kada di kebon wae nu kitu. Wah, seueur kitu bah batas di halaman. Tah palindeungan mun mah ayeuna pirajeunan da sapalih masih kana jarum meneng. Sok sanajan tos sarepuh oge terus aya nu marayunan pan urang rencan SD aya nu mas kana jarum meneng ya aya nu dugi ka cek paribasana batur kungsi di perguruan tinggi sain mayunan gitu aya ieu mah teu karuhan teh inget we jang abah teh nu kumaha Abah biasa lain beuteung kurubukan ieu cenah ka imah sugan aya dahareun kitu ai kurah kora teh heunya kitu modeun nya disangka-sangka aya teh eueuh deui pidahareun anu jadi teh kaya ning seupan sampe seupan huyung sajabana teh beak isuk-isupan di dideangkeun hareupeun hawu teh aja nya bener ai ret di pongpok sisi balong aya tanggal jamu jamu batu jeung condong ke balong yang ngan abah pilihna hade atuh otak mainnya ya pengalaman pengalaman ieu lamun naik leuwih ti 3 sia runtuh datang lagi leutik madak nu naikna teh nu bogana jeung saurang babaturan deui kitu nya naik caritana bener we jang kuduaan nepi ka pucuk teh dismita gitu urang mah supaya mainna ulah leuwas yen eta geus kitu nya sok alungkeun taneon ku baju teh geuning di kanu lung teh kitu we terus ngaranjah teh ingat eta geus kitu melenoy tutuna mah urang geus meunang sakandungan bagi dia kejebur di balong pan atuh ran cucut ai urang mah lantaran kaimpleng takana leutik ieu moal kuatin ku tiluan da geus SD teh jang geus galde atuh baheula geus manjing dewasa lah nya lain dewasa jadi meureun aya dewasa mancangan peda awakna geus kuat bongsor kelas 5 SD abah kelas 5 SD ting da sekolah lagi ting 7 tahun ting 8 tahun da baheula mah abdi we 8 tahun abdi jadi cuma waktu kelas 5 SD mah ayeuna asup 6 tahun ditambah 5 tahun berarti kan 10 moal mungkin 10 tahun ieu da harita mah bedas ku kabiasaan teh ngalah jukut ngalah suluh nepi ka buburuh nanggung pan baheula mah ti kampung ka Pangiloan ngajual hasil tani teh rada jauh rada jauh gitu da eta teh ongkosna teh 4 perak harita teh ka bawa 40 kilo dipaksakeun nya kapan itu bu lain harita meureun 13 tahun lah ayeuna barudak umur 13 tahun di kampung nu biasa gawe bedas bedas bener kungsi ningali kadienakeun aya di daerah Garut tah anu budak anu terampil margi geus teu gaduh ramah ngabelaan ibu naraina doma
domba wae dipanggul gitu. Ai jalan kudu ngaliwatan eta teh geuningan. Rumpil. Nanyak dalan aya di lengkob teh hanapeun gawir lah gitu rumahna teh. Tah berarti kan narohkeun tanaga. Keur ukuran kota moal mungkin. Moal mungkin. Gitu lantaran teu kabiasaan. Teu kabiasaan. Paling keterampilan anu lain. Keur di kampung umur sakitu abah harita ngaku harita geus kuat 40 kilo nepi bae kitu. Nepi atuh bah abdi ge atuh di kampus biasanya 40 kilo kali 4 perak 160 perak. Lain 160.000 nya 160 perak. Eta teh aya kahayang anu kudu kabeuli. Naon nu kabeuli teh kapan mode tali langlayangan mah jang hese ngieun. Kenur mah langlayangan bisa ngieun dek tina kertas koran ge jadi nya. Aya ku kertas nog aya khusus kertas langlayangan. Jarang meuli langlayangan langsung siga barudak ayeuna anu disebutna kita daun dadap baheula. Langlayangan anu di kampung kitu disebutna daun dadap. Mun aya anu ngadulang layangan leutik daun dadap cenah do barada gomres teh lah mun ayeuna. Gomres. Matak di urang bisa kali waktu mah anu ngadu tuluy langlayangan kabur. Langlayangan kabur anu geus eleh barada kapakan atau anu eleh barada teh ngadu-ngadunya teh ngadu kolot jeung anu ngaduna lain budak di modalan. Ayeuna mah cek budak mah istilah ayeuna mah bumbar teh. Bumbar atau gomres? Bumbar cenah. Gomresnya gomres umum baheula. Tah eta biasa nu ngaduna kolot jang. Lain budak deui ya budak mah biasana. Lamun kolot jeung kolot ngadu make langlayangan leutik teu cenah kagok daun dadap. Disebutna teh nya. Kan budak masuk ke jenis ku daun nya. Italian bari lompat. Jeung ngapung. Jadi daun dadap sebutna langlayangan leutik komo nu ayeuna di warung mah nu kitu leuwih leutik teh daun dadap meureunaan harita istilahna. Teh ukuran. Teh aya di kampung mah. 70 nya jadi ngadaramel langlayangan teh ora-ragung. Buntut merak nu sae mah. Nya di buntutan teh oray-orayan cenah bah. Di modalan ieuna ge si benangna teh cap anu terus dibesot. Dibesot teh nganggo nog bobodasna. Jadi henteu enggal nguruntung gitu. Aya sok ieu ngadamal gelasan teh anu tinanan teh. Buah naon? Kucubung gitu. Kamu nyeketna jenis seketna. Da eta mah biasa kapungkur mah. Anu sae mah nya tilas lampu pijar, tilas neon. Tina gelasna nya kacana. Aya anu ngahajakeun nu tilas-tilas itu dicanak di kota. Anu dicanak tos dipuderkeun dibubukeun. Dibubukeun. Ya campurna ku nog meri bobodasna. Kitu we di kitu tah. Teh nya diamun-amun lah sanes hobi aya anu hobi nyekolot lah istilahna mah. Tuh tadi urang sok resep mulu moro. Nya moro langlayangan. Moro langlayangan eta tungtungna tina langlayangan anu pegat, gelasanana dibikeun kanu moro. Narajang hiji waktu mah moro teh pan udah ngaran-ngaran budaknya. Teu kataekeun nyangsang dina tangkal anu bingung pan. Pungkur mah seueur tangkalan pan nya. Cenah eueuh nu udah kumaha daripada cilaka tapi teh da nu morona ge nu dewasa. Henteu percayaeun ai ka budak leutik mah lantaran lamun nyangsang dina tangkalan kudu naek. Jadi baheula mah irit langlayangan teh eleh teh disusul. Nya bener. Aya nu nyusul gitu. Jeung lamun ana murag di lebah daerah musuh sopamana ye di kampung anu per tuh di ieu coke canak nya di untuk ieu jadi nilai langlayangan ciga barang anu memang berharga gitu nya dan memang harita mah dibuat khusus teh. Ini ada sok atoh nya menak langlayangan teh aduh atoh teh. Ayeuna baru di kota mah teh aneh. Tinggal meser. Tah ari di daerah Garut mah da memang aya khusus nu ngadaremelan kitu. Pengrajin. Pada umumna mah sadayana hampir tiasa ngadaramel nyalira, ngagaleubahan. Ngan gelasan ayeuna tos aya khusus gelasan kanggo ngadu nyaan. Henteu ari taruhan mah hari jaga teu aya teh taruhan, teu kengeng. Ngan sok aya hiburan.
Kumaha teh? Kenang penca. Oh, masih gak ngadu domba gitu. Tah modelna pasir anu hiji di pasir belah dia, pasir belah dia. Eta hiburan di tengah-tengah. Henteu ka dieu. Jadi model pertandingan gitu. Jadi eta mah hiburan mah keur kadua belah pihak. Jadi lamun keur silih naon sebetulnya papan nyereng nutu kitu nya lamun teh diulur kan ngadu tobang perang gitu. Sok padungdung gitu. Jadi ciga doma lah gitu. Ciga ngadu doma bener. Hiji waktu mah aya kreativitas seniman anu ngendangan keur aya ngabenlang layangan. Anu biasana usum halon masih kan aya mah nyore masih resep masih kene. Jadi hobi anu moal leungit jang sigana mah gitu. Di Parompong aya teh Parompong Sariwangi. Hobi kaulinan teh pan anu lumpat kana nguseup nya. Eta ge nya aya waktuna olahraga poli naon bola waktu ngadu usum ngadulang layan bisa gede angin usum halodong. Iya, halodong. Gitu, tapi bulan puasa biasana. Bulan puasa sok aya nu pirajinan gitu. Nya di kampung bisa dicirikeun jang kegairahan kaulinan kitu teh lamun ayeuna maceuh nya berarti ekonomi keur ieu jang. Karena rada naik lantaran heudak kudu sakali dibeli naon teh dibeli lang layangan kudu dijieun kudu dibeli jeung beda we hawana ai keur sagala morangkat kieu mah morongkot we gitu hoream ka mana-mana ya ngalumu ke siga lemer siga karung ieu goni siga karung goni tah eta ngeunaan situasi di pakampungan timimiti ayeuna sakola sagala walurat jeung harita mah zaman abah mah can ilah hari seragam jeung nyeker di nya teu aya seragam kapungkur mah jarang aya nerajang anu nepi ingetnya kadang-kadang lamun ku ayeuna geus kumaha bahlaeunana jang kulantaran teu dirasa jeung asa naonan we kitu caritana di piwara ngarit ku guru teh pedan biasa ngarit teh nu teu damang beli ge urang teh ngarit usum buah mah datang sok biasa meragemnya ngan buahna di kampungan buah piit ya gini nu haseum teh alit bahnya gitu hiji aralit kaduana pan haseumna gitu nu asak nya kitu we ukur haseum geus asak oge jadi ngaruy bah tah ngaruy ayeun naik teh bisa ada tangkalna badag kapan ari tinggalin aya kana duana di luhur di baledogan ku ari ari tempo gitu mah nya murudup urang jeung aritna geus pibah lageun wungku jang benar tapi udah diaju jauh jeung mana gantarna di baledog ayeuna bisi kena ka batur ku arit mah memang yang maksudnya kitu tah ngarah ieu gitu aya hiji-hijieun anu beunang ku arit teh da seukeut teh nya tapi anu nyangsang gitu arit-aritna jeung arit-aritna kumaha teh kan untungna teh teknisna lamun hayang kitu sanes di kebon sanes di kebon anjeunna di kebon guru anu kagun sigana mah nyeusilan da memang urang di piwara ngarit buruhna minangka ngagalaksa kana buah piit teh benar kitu. Jadi romantika kehidupan di lemur kealaman ku ya si bolang lah nya entah apa masuk lesep lalajo si bolang teh asa inget zaman baheula keur leutik nya kapungkur mah saeureun nya bubuahan teh nya di lembur teh nya bubuahan teh hampir di unggal lemur nu disebut tentang jamu air pasti aya jang jamu air jamu batu itu jamu air jamu tengah aja matak kapungkur mah sepuh-sepuh kapungkur segala ditansebkeun teh eta. Jadi boro-boroeun anak incu cenah. Nya teh. Sanes ku anak incu anjeunna wungkul ku urang oge ka teda kitu ka tuang ku sadayana. Nya da biasa di pipir bumi teh nya sok kitu dipelakan. Aya rambutan, aya limus ininya. Terus kaweni sok aya. Jadi sarupaning anu bisa jadi di daerah eta mah. Ya umumna daerah di daerahnya anu bung buah dari tangkal buah mah dinu tiis dinu haneutkeun jadi ngan nu alus mah pan anu buah anu di jarwalan di kota ayeuna di daerah Indramayu daerah haneut daerah panas. Ya tadi daerah tiis mah jadi masih jadi ngan buahna jadi haseum. Ya, buah limus, buah piit nu kada dieu munggunya. Nya cohagna mah nya keur nu nyiram mah cigana subur harita mah cocok gitu. Matak jang itu hundur teh linu bener. Itu kok ngadangu ge asa ngaruy. Linu atuh. Da eta teu nolih kana haseum atuh dicalotrokan. Cetrok teu pesek teh naonnya kadang-kadang teu kumaha-kumaha acan. Kitu nya. Zaman sakola di SMP aya keneh nu mau huni jang.
Huni mohon. Oh, haseum teh gini ya. Lalit banyak. SM di kota eta mesti ke kota lah keun aya nu eta. Huni Yang boga lah di SD mah. Kupa Kupa terus jarang di Kapungkur mah kupa teh usum kupa geuningan. Jadi sok resep teh pami mulungan nu aya nya nuju panen gitu nya mulungan dina kantong teh eusi teh bodak awewe nu bakalna teh jangan sok kabagi urang mah kitu nya dahar naon ieu kitu nya urang teh biasa ngolo gitu tah can mau bau nya hasum aduh ku ayeuna budak kok hasem tapi goblek jadi jika kena lada deui kana cengeng onggoh lada tapi col deui kitu mulai kitu kapok yang ieu kayak dan teu dirujak atuh teu diceletrok langsung model keresan jeung keresan ge nya lamun ayeuna mah barudak teh kana lada geuningan nya seblak eno jadi nu lada-lada kan hasil mah kurang ai zaman abah mah dah dita nya ge lada aya teu maceu kan mun karari teh bangsa jamu da hampir prah sadayana es tuning nu karari itu teh janten konsumsian menu tambihan mohon menu tambihan margi di bumi teh henteu sadayana naon teh ka cumpona ka peser ya itu jadi cemilan tambihan jadi nyirung ngasag terus nerekel karena tangkal jamu batur teh cigana biasa atau bujang-bujang ayeuna lalaki gitu nya ieu mah raka we kapungkur sok ngadongengkeun nya da kapungkur mah ngajan istri ge ningannya so gitu jalingkak ya geuningan istilahna motekar siga pamegat gitu naraek sami teh eueuh teh SD teh sakola teh naraek tangkal jamu sabaraha urang atuh awewe hungkul nya da eta nepi ka rungkad itu kalabur aduh bener jalingkak. Di era digital saat ini, hampir semua orang suka membaca atau melihat beragam berita sosial, budaya, pendidikan, otomotif, bisnis, UMKM. Kita juga sering membutuhkan info wisata. Oh ya, kita juga pasti suka hiburan dengan mendengarkan musik. Nah, itu semua bisa didapatkan hanya di satu platform, yaitu di barayakita.com. Jadi, sekarang semakin mudah untuk mendapatkan berbagai berita positif dan inspiratif. Klik saja barayakita.com. Follow IG kami @barayakita_online. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Baraya Kita Official. Info lebih lanjut dan pemasangan iklan hubungi 0852 2148 3512. barayakita.com, sumber berita positif dan inspiratif. Naon teh paninengan kahirupan di pelemuran teh tah ayeuna teh budaya-budaya kitu teh anu meh ilang. Di dikoreh deui. Dikoreh deui ku media nasional malah. Ku media nasional di kang ngahajakeun ka sawah, ulin di nu belok nya. Di ningali nu ngagaru anu. Jadi hiji tontonan yen urang teh punya akar kahirupan teh jeung alam teh raket jeung lain musuh jeung alam teh nyobat mohon kedah nyobat jadi lamun cek Ebit GAD mah jadi ingin membasuh bumi dengan keringat teh teh kitu masuhan taneuhku peluhnya ku kesang urang eta kitu. Jadi alam tuh jadi sahabat, bersatu dengan alam. Kembali ke alam cenah mah. Banyak manfaat, jadi seueur manfaat anu tiasa dipetik tina alam. Kalau memang alam menjanjikan untuk kehidupan. Nya nu ayeuna masih kena dijalankan kan model di suku-suku Sunda nya, model di Banten kan. Di Banten. Suku Banten gitu di eta. Masih Baduy luar, Baduy dalam kan. Baduy dalam. Jadi masih mempertahankan gitu. Teu nampi modernisasi, madinya nyata bahwa alam itu bagian dari sesuatu yang tidak boleh dieksploitasi lebih dari sekedar kebutuhan. Kan moto-moto Baduy mah orang miara alamnya pasti miara orang gitu. Tah jadi falsafahna kitunya. Jadi lamun urang miara nya eta memang kitu. Tah sedengkeun ayeuna naon eta tatanan kudu dipiara.
nepi ka jucung nanti lantaran alam lamun ku urang diruksak dieksploitasi leuwih jadi mamala. Nya laras. Contoh ayeuna basa kejadian banjir bandang cah deng-deng teh anu di Garut teh nepi ka meakeun waraga hartabana jeung korban jiwa puluhan nah itu ya. Lantaran pan di gunungna ruksak teh. Jadi tanaman hijau nu dimaksud di dieu teh pan lain tanaman hijau sayuran. Lantaran akarna teu kuat nahan erosi. Sobat piurugeun teh kakayon anu diweuteuhkeun anu teu dieksploitasi ku pertanian. Sedangkan kabutuhan ayeuna para petani lamun teu ngabukbak leuweung ti mana nambihna. Da teh deui tanah mah dah meureun Bandung ada baheulana leuweung atuh dibukbak. Gitu nyeret ti pusat ka kilometer jarakna ti pusat. Terus pan ayeuna bos. Jadi perkotaan teh anu baheulana leuweung luang liwung jadi kota ieu. Berarti naon eta? Eksploitasi alam diruksak dijadikan pemukiman jeung sajabana. Anu tadina hejo lemok ku kakayon anu subur, anu kuat nahan erosi jeung sajabana. Nahan piurugeun ayeuna apa? Dibukbak. Contoh kejadian anu aheng kamari waktu di Cimangung Sumedang teh. Kapan teh lahan memang rawan urug. Hiji nu kaduana kari kaker mah aya rawan piurugeun. Lamun alamna deui dieksploitasi di dalam perumahan ya otomatis. Tah ieu. Nya, terus seimbang alam. Jadi baheula mah ulah aya pas baduy leuwih tegas deui. Lamun ngaruksak tangkal hiji teh kudu digantianan loba. Mata harita teh harita di leuweung anu ngan tinggal sakitu pan diawasi ku pihak perhutani. Kadenge we aya nu nuar kai. Wah, satangka dekai naon wae di leuweung pan dirampas. Mohon. Nya meureun ayeuna peraturan undang-undangna ditahan bah ayeuna. Nah, leuwih ketat. Tah ayeuna geus mere jawaban sabenerna mah da baheula ge lamun jawabanna geus aya ti baheula mah. Ari kare ku kompor mah keur di kota, di kampung ku suluh. Otomatis kebutuhan suluh teh anu diobrolkeun kamari. Ketika ayeuna gas sudah sampai ke desa, otomatis ngirangan. Gitu. Henteu ngahajakeun teh naon hiji kana larai pan ibu-ibu jantan bersih, jantan kinclong, glowing, da teu kapanasan. Mohon. Sok aya si Ujang ieu, si emak we kitu nya lamun teh aya kana emak. Ngemplongan habu ti anjing-anjing duka san da geheng atuh ieu teh. Nya sok kadang sok aya nu hideung-hideung. Nya, jadi kulit panas pan. Panas ku seuneu mah. Angre kulit mah janten masalah. Kontenan kaum manoja mah sensitif pisan pan gitu. Tah ayeuna pan ngirangan, ongkoh tuangeun sayogi henteu panas da raos ayeuna mah. Tiasa bari dangdos gitu. Teh pan alam ge ngan eta eksploitasi alamna meureun lain jenis kakayon anu di alan ajangnya. Berarti lain ieu bupro apa? Panas bumi. Oh nya, gitu. Global. Globalisasi. Jadi gas lah anu dieksploitasina ti gunung kene sarua gitu kan. Tah kitu jadi soal miara alam ku entragan si Abah dina kealaman. Ku si Ujang entragan si Ujang di lembur ayeuna mah sawang-sawang jadi kota. Aya kene anu jadi profesina kana pertanian mah ti lahir di dinya leutik di dinya dewa remaja di dinya nepi ka kolot reuai ku anak in juga di dinya angaro di dinya apal pisan tatanan kehidupan kampung. Jadi nepi ka alam teh ieu kieu tah baheula mah kieu apal da memang teu ngalih-ngalih. Nganu hijrah ka kota anu neangan pakasaban anu neangan ilmu aya anu mulang deui ka lembur jang sasina aya anu mulang le ka lembur geus waktu pangsiun geus kolot umur pangsiun lah gitu aya anu pindah we dugi ka teu sirikna eta mah sagala dipanyabaan dugi ka maot dipanyabaan lah seolah-olah hijrah. Nya eta mah henteu kantos uninga kumaha kayaan lembur. Anu salaresna sadi dintenna ngan sewaktu-waktu mun kedah nganjang boh sekadar ngalangkung robahna luar biasa. Gitu. Jadi nu tadina leuweung luang liwung sepi ayeuna geus modern. Terus saneuteun bae itu. Majeng ka ieu. Jadi jangan bicara dunia dalam negeri global ge.
Pendidikan di kampung ayeuna teh sumajeng. Sur anu kos di kota. Gitu margi keberhasilan tina widang-widang ekonomi di kampung tiasa ngajamin kehidupan kanggo nyakolakeun. Kapungkur mah istilahna tradisi pisan. Da urang mah patani geus we anak incu abah anggar tuh jadi patanian kitu. Di dinya we teu saden. Nya aya tina sakitu putra teh nu hiji mah janten anu di anu aya nu nyebar aya nu anggar di dinya. Mencal gitu nya. Mencar ti daerah asal gitu. Terus ayeuna mah bada atuh naon teh transportasi pan ayeuna mah seueur nya kapungkur mah atuh abdi di Parompong Palek Cimahi teh aduh asa tebih pisan da kendaraan teh aya jalan awal perjuangannya heula teh aya nama kan ukur 5 menit 10 menit Kak padahal ukur beda tahunan jeung abahnya gitu berjuang teh segala diangkut dina mobil teh Pan mantap da Kalembang teh abah masih kungsi ngalaman istilahna teh angkutan teh sebutna teh bayawak nya oplet anu badag janingan nya suburben lah tetambah heula lamun daerah Garutna suburben jarak antar kota ya mohon gitu ai Kalembang mah harita ngangkut pertanian jeung jalmi teh hasil bumi ku eta nya dihijikeun nya nya gitu dihijikeun ari udah teu dalam musuh jam ku abah ke sawah atuh gitu teuing sabaraha kalau istilah kieu sabaraha obor beak sabaraha obor bakat ingku jauh 7 obor mah kitu kan aya nama mau obor 7 teh beak di lembur ge nama tos janten tos Robi harerang jalan Robi nama nya nama non teh tina bumbuahan kitu tos kana sayuran keun di tebangan gitu janten nya ka kota teh ayeuna mas tinggal balik cat sakedik oge tos dugi gitu jadi kapungkur mah jadi perbedaan antara nu dumuk di padesan di kampung di kota teh aya katingal aya perubahan teh aya mah teh aya jadi orang kota ka kampung biasa ilahar dek di kota dek di mana ge anger henteu lanjang henteu ngajelik teuing bedana mohon dina arak sukan antara di kampung sareng di kota teu terus tiasa dibedakeun aya mah bah tah kitu ngan pedah meureunnan beda saeutak saeutik ari kelompok di kampung mah lantaran hirup jeung taneuh teh eta wungkul di kota dina tatanan kehidupan entos mararajang pola pikir sok sanaos pendidikan harita teu mencapai dugi ka perguruan tinggi anu ayeuna jarum menang di padesaan majang bagi ku informasi teh informasi anu teu aya kendatna tiasa ngaos di internet tiasa ngaos di YouTube nya dina medsosnya gitu pon kitu deui televisi kapan harita mah sa channel ge bari jeung TV pemerintah pan kitu sadesa teh paling tapi kan kudu dicaseulan nya ku disuntik na aki nanti di layen disetrum nya di layen teh sebutna teh di layen cenah aki nanti disetrum heula ngantosan heula sabaraha dinten bah eta teh kan tilu dinten da aya parang teh geuningan bari jeung hitam putih teh nya pan ayeuna mah teh era digitalnya digital sekedap itu TV ge digital bah terus ayeuna parabola geus kalemur lain geribig wae jang luhur suhunan teh jang ayeuna parabola teh geus parabola darah anu tah ayeuna cigana ku digital mah nganggo parabola nya teu kedah dina biasa aya paling aya alat sakedik mohon nya upami TV nu tacan digital mah kantor meser we etana alatna boa radio ge gamenya cenah radio ge rencana mah digital bah mung panginten aya radio mah kan masih keneh nyata ayeuna mah kan radio gaya radio streaming teh juga urang kieu ye. Ya. Jadi nepina leuwih jauh nya gitu. Ngan ngabejaan we rada hese kitu nya. Dai baheula mah geus ciri khas. Cenah eta tetep pindahkeun ka anu cenah aya siaran sunah si Abah Is cenah kitu nya. Ngalemprang di kampung teh balik di kampung di kota nya di mana-mana. Maluluh ti kebon, maluluh ti padamelan dah. Terus kemajengan orang luar biasa 180 derajat yang di mohon era 80-an kan masih kene teu acan sama jeung ayeuna cepet pisan gitu. Bah ayeuna mah kudu dunia teknologi mah ya adopsi ti deungeun tapi mangpaatna geus globalisasinya matak saona bah kantun generasi urang mah generasi anu beruntung saurna teh bah
Ayeuna teh mohon nyati era urang manual kapungkur ayeuna dugi ka modern kieu kealaman gitu bah tah eta ti urang misalkan si abah di jalan kaki dugi ka ayeuna aya kereta api aya naon gitu nya aya ojol gitu rajin naik kereta api ciga ningali kereta api di India gitu urang baheula kitu jang nepi ka kasus kejadian anu di Bintaro teh tahun 83 hari tahun salam 84 heudeuk teu korban kumaha sudah di luar ya reuteum gitu kan tenan dilebet. Ayeuna mah tos nyaman bah karena ayeuna bujung-bujung teu kenging ayeuna. Pedagang asongan ayeuna mah lebet we ka stasiun ka peron dicek asis teu aya tidak boleh. Aya jalmi anu nyoba-nyoba rek nakal da izin ku ayeuna mah itu. Lantaran teu sabanding jeung harga sakenyoteun ge jang. Nya istilah mah 3 batangan lah gitunya itu nambah model tiket Bandung Raya nya Bandung Raya antara Padarang Cicalengka pan ngukur 5.000 kan dibandingkan sareng ka tuangan mah awis kana ka tuangan no isin mun teu kagungan karcis teh kapung udah ilharna kitu ongko ngagebreg tapi penghasilanna sabarada memang teu disiplin atuh reuteum ban tempo teh kareta pangakhirna iya papan reuteum dina suhunana dina kapkar eta teh di luhur teh terus pibah laeun luku ninga asa ningal di India ayeuna aya keneh di India masih keneh kitu nya rupina di India masih rumpuk teh nya aduh masih muatan di luhur terus teu katinggal masinisna mana atuh da kacana katutup atuh gitu. Urang mah alhamdulillah bah paling nyaman lah bah upami ieu mah gitu paling nyaman malih engke mah aya kereta api cepat teh gini nya mohon Bandung Jakarta teh sabaraha jam sajam gitu nya buka sekian menit kirang nanti sajam dengan kecepatan tingginya nya di urang geus sesemestos aya kereta api cepat namun anger da teu tiasa dipacu dina tikungan-tikungan tajam atuh sareng kan masih kena ngagabung sareng anu ieu area anu sanes gitu bah sareng kereta api biasa pemilihan mah kan kereta api cepat mah khusus mohon ya jadi aya kereta api cepat nu ieu kedah rada nya ninggal jadwal silang heula langsir heula gitu nya di eta ari kereta api cepat mah khususnya ada majalan khususnya khusus eta hampir nandingan pesawat terbang we atuh nya kecepatanana gitu sigana upami jarak ayeuna 196 km ditempuh dalam waktu sekian menit gitu nya mohon atau sajam lah gitu misalnya teh kamajuan di urang teh ku ayeuna ilmu pengetahuan geus mohon majeng saur nama damri oge bah engke mah janten aya Bandung Raya namina teh khusus janten engke mah ti Padalarang dugi ka mana Cileunyi teh ayeuna kan di nuju di damal geuning di Soekarno Hatta mah di Ageungan bah eta teh jalur khusus saurna teh jadi damri khusus mohon khusus kanggo layanan sabatos tran naon teh di Jakarta mah naon sebetulnya teh mode transportasi MRT nya LRT mode kitu meureunna gitu mode kitu jadi mode-model mobil ge aya khusus kecepatan khusus nya terkoneksi bah ti Padarang dugi ka Cileunyi abah ge ngarencana engke mah hayang boga transportasi anu cepat teu ngaganggu batur ongko bisa ngangkut puluhan ton eta teh abah teh keur ngarencana nyieun helikopter jadi perpaduan ada perpaduan antara helikopter jeung truk jadi kan ngangkutnya bisa loba 20 ton gitu bisa ngapung mengangkut batu bara teh pan teu ngahalangan batur nya teu kudu make toronton tapi barang bawana loba gitu nya helikopter jadi antara perpaduan antara truk jeung heli gitu helikopter teu ngaganggu batur pan ayeuna mah toronton pernah alah dina tanyakan mogok lingannya dina jalan rada beetaeun saeutik amles kita berat teh apa ari ku helikopter mah cigana moal jang jeung di urang teh kudu boga angkutan ieu jang amfibi nya dua ieu nya dua fungsi jadi di darat di cai jadi ka sawah bisa gitu nya ya model meri deh gitu nya di darat bisa di cai bisa gitu lantaran di urang teh
engke mah bakal leuwih remen meureuh alam geus beuki ruksak mah beuki loba banjirna jang. Mohon. Tah kitu. Jadi kudu dipikiran ti ayeuna tah. Jadi engke mah geuning di Jakarta mangpaat pisan aya na parahu teh nya. Cobi engke mah keragungan mobil amfibi kitu tah. Usum halodo dianggo kitu usum hujan raos we. Di lamun banjir teh jang teu kudu riweuh. Narae ke sakeluarga gitu. Kemana ya banjir teh gitu. Jangan tiasa uwi ke Sumatera nganggo eta gitu. Di laut tidak tiasa gitu. Jadi helikopter. Ternyata alat transportasi baheula jang. Oh ya di Lembang ya kayak orang tayangkeun gerenya. Di tahun sabaraha eta? Ieu teh 74. Tuh nya. 74. Aya tuh panindeungan maskeun aya video nanya. Eta di damalna kapungkurnya panindeungan film dina film ieu biasa nama jangan teh. Dicanak dina film-film nasional. Aya anu ngadamel ngahajakeun ngadamel dokumen tiasanya. Nah gitu. Ya bari berarti namanya luar biasa kan. Itu mah kalau teu kena dari budak sekolah keneh tuh. Katanya. Tuh. Make celana pono gitu tahun 74 digan. Kita mogok sih namanya di Mengandak mogok. Heeh, taman. Tuh dibuka eta mah. Geus terampil kitu padahal keneh budaknya. Iya, budak keneh. Budak keneh. Yang juga memakai seragam kene oplet bah itu naon bah kalau betanya kan model dina lagu mobil butut teh gini ya. Oh iya bener mobil butut jadi mobilna mogok nya teu kuateun teh teu kuat nanyak tuh jadi darorong tarurun penumpang aja itu nganggo senah tuh ta modelnya itu model mobil itu Chevroletnya ya Chevrolet aya dos jadi model truk ka tahun 70-an aya nu di anggo bak truk nya eta kapangkaran teh. Tapi ieu mah udah goesan nih, Bang. Nya. Di Slenger anu. Nya di Slenger. Slenger tuh di goes sih gitu. Aduh tuh keterampilnya. Tuh lawungsur kan penumpangnya nya. Geus di darorong. Tah ieu panindeungan kitu itu ngangkat satu dina hate nya da tuh nyara bagaya ada tengah ngau iya tinggal ngau senang gitu. Coba nileng-lang gitu jika di mana tuh nah dia mah dicanak tina film juga nama tuh di Lembang iya ya dokumenter berharga aja Mbah. Oh iya tuh sangat berharga. Coba eta budak nekan tuh nyamun usia SMP lah saling kieunya tuh terus kieu tah pergi ke pasar kan iya paling oh iya itu kan kata-kata Ranyong punya itu teh pasar Lembang ya iya di Lembang tuh waduh kata nu daragang tuh di asongan namanya asongan di Bandung dugi ka kita bala-balan leupet aya leupet jadi di Bandung ka Lembang teh lapar ya bener tacan aya chicken teh aya bumi ge tacan sasarap bener nya teh tacan aya tuh jadi aya mobil ti dayeuh teh tuh penumpangna teh enggak disuguhanku eta leupet tuh jadi dongeng-dongeng panindeungannya naon tahun ka tahun teu bipisan perubahan ayeuna mah teu aya opletna ge eno terus janten rongsokan bae ka mana jadinya gitu. Tapi misalkan yen peryogi kanggo dokumentasi mah kanggo film biasa paling ada mau film dokumenter aya eta teh gitu kan sanes di daerah urang aya kana di anu gitu boleh kapungkur ka Padalarang pan sami oplet ngan piat mah piat ai piatan tidurna pan sedan nya benar ngan di urang di Robi ka pengenna nganggo kabin ieu penumpang cenah kai eta teh aya cenah kai terus di sae-sae lah gitu di rangkeannya tuh atuh ngageleser teh atuh ciga mobil mewah we kapungkur gitu dan memang teu aya deui nya minangka anu angkutan nu sanesna aya nu ka daerah mah nganggo keneh ingon-ingon kuda teh mangrupi kerete gitu benar da ayeuna pan di daerah Batu Jajar miskin aya tuh nya kerete aya ge kapungkur mah istilah teh gelebeg eta gelebeg kan gelebeg mah roda
gitu roda anu gelindingna itu kuban sana aya kadieuna kan digantos kuban teh ai kapungkur mah teh kanggo angkutan sayuran gelebeg teh gitu. Terus ari karetek mah aya keneh nya aya delman bahnya delman karetek peda eta teh zaman walana mas keneh teu acan ilang 100%. Ari nuku sapi naon bah tah? Pedati kantos abah. Tuh aya di urang mah di daerah urang mah di Jawa. Terus ayanya di daerah wetan eta nuku sapi mah. Kiat tanagina kan kenor. Kiat gitu ngangut beban teh. Nya asal dugi mah nya eta mah eta teh anu sado teh ya. Sado nya. Sado teh pan tina dos teh Dosados. Jadi lamun cek dina bahasa Inggris mah piece to piece istilahna teh. Pahareup-hareup piece to piece mah eta mah dosa-dosna balikna patukang tonggong. Antara kusir jeung penumpang teh apal ka mana arahna kusir nunutan ari kuda meureunna asa ieuna we sajalanna ya lamun wajar lamun deuk ka Cianjur tungtungna nepi ka Tasik Bang Blas. Tapi pan tujuan anak heula ke mana bah cambarana? Berai kuda mah. Ai kusirna meureun tuluh nunutan. Ngalalenggut. Nu tadi aku nu mengkol ka Kenja jadi kakatuhu jeung meureunna atuh salah jalan. Kadang lurus karek sadar nah tebet ka dieu lain ka dieu pada gitu. Aya kajadian eta teh. Ya bener. Nya bujeng-bujeng ning kitu ku ayeuna ge pan aya wae salah arah. Salah arah. Ini pada dongeng nih yang budaknya. Anu ti Garut bade ka Bandung bade ka Subang gitu nya cek makna teh cekolot teh nya pangwartoskeun pamitos dugi Bandung cenah nya cenah pas ka ditu teh tos dugi ka Subang ka Langkungan Bandung teh nya ka Langkungan meureun da naon teh teu emot budak teh kageingkeun aya tos kitu teh kan digeingkeun si budak teh jang bade ka mana ini ka Bandung teh da tos ka Langkung cenah emang tos dugi Subang ai kitu kumaha jang cenah nya api kan ieu bade tuang heula cenah piwarang tuang heula nya di Bandungna anas balik deui ti Subang teh da karunya ka budak kitu balik deui ka Bandung cenah da ujang bade di Bandung henteu abdi mah ka Subang nya tes dugi Bandung cenah sarapan heula jadi bodor jadi alus gitu ari abah mah kitu kalakuan teh kieu nya bade ieu teh zaman dicukur 5 perak ya baheula ieu nya gitu ari cukup 5 perak di polka sebutna teh polka ari duitnya kan 10 perak aya kungsi aya duit 10 perak nu sagede model bengol sede kancing alaman teh tahun 70-an koneng bah lain eta teu perak kan leutik gitu aya kungsi baheul keluar duit kayak gitu aya cek tukang cukur teh can ngaladangan teh isuk-isuk jangan cenah teu aya angsulan gitu gitu kumaha ieu memang kalau cukurkeun deui teh teu kabeak bu kagok nya sok calik deui atuh cancang teu beak bu cancang tadi menang ngelus-kelus teh udah botak aduh cek di 10 perak mah alus ya ada lila lain si gadongeng kabayan lain anu nunutan teh kan jadi cukur kan gitu terus bari ngadongeng ngawayang si tukang cukur teh jebaranan kaganengan kan keur nunutan si kabayan teh kan kaganengan Kang ponokeun cenah maksudna kana dongeng kan eta kana buukna ponokeun bari ngadongeng deui Kang ponokeun cenah maksudna dongeng ayeuna pe ka botak ponokeun teh hayo we nya ngontrak bari ngadongeng pas ngaca cenah nah Kang dugul apa tadi ponokeun maksudnya dongeng lain buukna gitu. Si kabayan kapan lamun ka warung mun pemulangan bade dikana naonkeun atuh kulantaran tukang cukur mah eueuh deui nya kana cukurkeun deui we mending atuh tina alus teh tina ngelis-ngelisnya ngaran-ngaran di listnya rapi beak lenang eta mah model cukur di Arab gitu mah ja keur mah teu pati ngarti kana bahasana gitu amatna kalita mah teuing sabaraha menit nya meureunna samenit hiji bisa mesin cukur mah di urang da ilahar kitu sarua
ngan heuda itu make model masa beak buknya kalau geus gancang tawak balik 10 real teh tawak 10. Jadi mulai hayang ngagaya gitu kita lain kadinya tempat gitu di tempat tahalu tempat syukur tahalu teh ngahalalkeun maksudnya ngabotakeun khusus jadi teu aya model aya leuwihna anu dikrok teh anu diharangkeun teh gini kerok nya pan aya gunul biasa aya anu dikerok jadi teu aya model mentak cepat gitu ngan lainna 10 real teh lamun ku duit urang mah meureunna ayeuna sareat teh 30.000 nyan tepati jauh jeung di urang anu 15 kumaha ayeuna ai di urang mah kumaha tukang cukurna upami tukang cukurna nu nganggo lipstik pernah dawis nya ari anu jalatreng kumisan kieu mah murah kumaha suisan kieu mah kitu aki-aki misalna jeung kumaha tempatna tempat aya sok kayu di nahanap rambut kai gitu nah sama-sama sebutna teh cukur DPR di bawah pohon rindang nya bener kalaman mun bahasa Inggriskeun geuningan barbershop mahal namanya bah beli bahasa Inggris kumaha judul taman Jilamon di parasna di DPR di bawah pohon rindang 10.000 bisa kadang-kadang bari ngadongeng teh nya bener tapi lamun ayeuna barbershop anu motong negara raga nganggo mesin eta mah di atas 30 upami anu motongna nganggo lipstik nah anu kukuna rarangoas paranjang teh kitu nya sok bari mencetan gitu nah itu mah benten pangaosna jadi kumaha ieu ku abang bisa lebih murah kumaha teh Bah aku gunting paranti jukut ya balik mayar balik mayar dan abahnya ripuh gitu bisa lah ngagunting gitu cepit aya hiji cenah gitu tah gitu jadi gitu jadi geus jauhnya urang lalakon teh geus jauh ngobrolkeun kayaan ngalor ngidul tapi lamun dokumentasi nu tadi penting tadi simpen dikoleksikan sabab eta teh mungkin pelakuna nu harita bayi teuing tah mun budak gitu geus inget gitu nya bisa di tahun 74 berarti seberapa puluh tahun ka ayeuna 50 hampir 50 masih aya keneh Bah panginten tah aya keneh panginten masih keneh aya ngan baheula mah tah eta teh budak teh geus rada gede. Masih kana make celana polok. Nya. Kan sigana muku ayeuna mah ukuran SMA lah gitu. Iya. Eta kabayang banyak. Da katingali rangoasna atuh. Bah kabayang eta banyak ya dokumentasi 74 anjeunna aya keneh ayeuna kitu. Duh, pada ninggal kudu sanes. Duh cenah ieu sakieu abdi ya. Henteu mun anjeunna ninggal dina videona aya eta terus ayeuna kakongun fotona ngan di mana harita nu nyimpen kitu. Jarang, foto jarang. Dina aya nage tes pasti sasareksak fotona gitu. Jadi da kapungkur mah can aya laminating urang nya. Tulang urang inget-inget ka inget-inget kondisi zaman baheula ya itulah. Hiji kenyataan anu tapi lamun diinget-inget zaman ayeuna geus sarua gampil. Transportasi badan kumaha nya. Nya. Nyarios mobil nu model kumaha di kota di kampung sami. Malah ayeuna mah nyampeurkeun transportasi teh Bah. Teu kudu dipegat di jalan nyampeurkeun kantun telepon kantun ke aplikasi kurunyung ke bumi gitu. Jadi badan nu kumaha nya kantun milih asa mobil pribadi gitu ti baheula nepi ka ayeuna jang sarupa nu hese mah duit eta duitna da baheula ge nu loba duit mah senang ya nu di kampung nu di kota ge nu loba duit mah nya bener babari lah kitu nya hayang itu kabeuli da ti kota teh atuh di tarawisan sekalian ka kota teh pan tiasa setengah kolbak mah digaleuh balanjaan teh 100 mah. Anu ripu mah di kampung di kota ge duit. Anu ripu nya anu hese mah eta. Nya pada ayeuna mah badai ngabangun bumi ge gampil nya. Gampil. Genteng tos aya, batako tos aya, semen tos aya. Ngan eta hiji cenah aya. Sarupa anu sesat teh. Acisna. Cenah teu tiasa ku kitu wae. Janten udagan teh paripaos eta. Alat tukar. Ya, alat tukar. Tapi upami di kampung ayeuna seueur aja kaya hasil tatanen tanahna anu raos ya ditahu. Sabab hasil tatanan teh melimpah mah terus tiasa dikomersilkeun diical teh ka kota. Ti abah inget eta terus aya transaksi ical galuh teh ngan pedah
perdagangan tradisional teh. Kapan kieu baheula mah istilahna ieu nu disebut pasar teh di dinya teh aya hiji wangunan ngariung nu daragang anu deuk baheuli kitu nya. Jadi ciri khas pasar tradisional gitu. Aya bangku-bangku, aya lah aneka aneka macam lah barang dagangan ya didinya jeung pada kondisi waktu itu. Nyemuran lamun ayeuna toko teh ku rolling door lah ku kapungkur mah jongko-jongko mulai gitulah sesuai dengan kondisi. Kapan ku abad modern mah yang disebut pasar tidak usah ada ini. Transaksi jual beli transaksi atau tempat transaksi bertemunya antara pedagang dan pembeli paling bisa di lawang pantau. Iya, terus tinggal calling weh, COD non. COD tahu dikit teh sama. Jadi sistem pemasaran ayeuna langkung efektif. Mohon. Teu kedah ayeuna diangklung-angklung di nyiruan. Lembah heula mah pan kitu tradisina kitu. Mentak abah lamun ke pareng dina hiji waktu rekaman ya suara abah jadi duit jadi lagu rekaman nanti pan di pabrik tahu di Cibuntu hasil rekaman nanti diangklengkeun ka nyiru teh nyala tahu bararade ieu rekaman abah hasil rekaman di Cibuntu hamlah kitu pan ya ayeuna mah tos kitu ayeuna mah kantor calling jan ayeuna mah dagangna di bumi we mah abad modern masing-masing aya nu lebet aya ya aya sok aoskeun heula Kang Haji Moris saturan teras sana sok sumping teh pangkosnya da wayah kiwari teh tos biasa manehnya sumping ngasih naon teh emot sahabat sejati cenah aduh sahabat sejati pecantel cenah kapungkur biasa gitu. Oh gitu. Sok sahabat sejati gini kapungkur. Oh nya sahabat pena aya nya. Sahabat pena nu sok silih suratan nya. Anu kang botol teh anu teu nepi-nepi. Heeh. Botol nanti kait kana batu. Nepi-nepi. Dari balas-balas. Ada susul teh nya ada kait kana batu. Sahabat pena. Sahabat sejati. Nya aya naon teh aya istilah-istilahnya aya istilahna kapungkur. Jadi pertemanan mah geus aya ieu nya. Nya di zaman kapungkur aya mah kan pertemanan nanti di Facebook namanya lebih cepat. Bari teu apal oge jalminanya bah. Bari teu apal oge. Kapungkur mah urang kan guyu. Nah, adina Facebookna ciga bintang film. Adina kieuna ciga bintang Kejora. Aya kitu. Aya nu malsukeun aya. Aya gitu. Lah rupi-rupi. Atuh cenah ieu diulik we ginian ai gambar mah ngarah ciganya. Tah, jadi aya oge modernisasi teh terkadang jadi kamuflase nya teh original ayanya. Mohon. Heuda gambar atuh gitu. Bisa direkayasa. Bisa direkayasa. Mulai kieu. Komo aya aya aplikasi. Pan ieu kan abah di medsos. Tan abah teh katingali geus siga aki-aki. Dina gambar. Pan dina kieu mah geus leuwih kolot gitu. Abah ngange aplikasi pan bahaya na mah. Aya nu biasa umur janten 5 tahun, aya nu malah jadi 65 tahun tina umur 30 tahun teh kan aya mah aya aplikasi teh pengembangan tina dongeng cai karamat teh aja. Itu teh. Jadi si Aki heran hal kesini ini asat dimimiti boga anak hiji nepi ka reuai ku incu asa anger wae ngora. Si horeng rahasiana kabuka. Kumaha teh? Naon cenah ini aya nini mah asa ngora di umur anu sabenerna. Sedangkan Aki mah keur memeureun ripuh cenah kapoe wae di leuweung. Geus Aki kakolotanana. Aki pan urang teh cenah boga hiji tempat disebut cai karamat. Makin celang herang jang cai naga asli ti leuweung. Leuweungnya ci nyusu. Ieu teh cenah nini mah tiba si beungeut we di dinya teh. Gitu mandi nepi ka bisa seger kieu. Bukanna beungeut jadi alus, jadi glowing lah mun bahasa ayeuna mah. Karena awak jadi jag-jag waringkas. Waduh. Eta si Aki lamun si Nini ukur mandi jeung si beungeut tungku bisa hebat gitu. Aing marek ngojay cenah. Diteuleum ngojay. Ngojay teh gusau kitu lilana eueuh si Aki. Kemana si Aki heueuh. Lah cenah itu mulang disusul. Efek teh di goroan teh
Aki di mana Aki cenah. Kur di balong aja keur ngojay. Ngan lain si Aki deui ya. Jadi budak jadi bayi. Ngora pisan teh nya. Nah cenah si Aki leungit aya orok gitu aya budak leutik gitu. Eta ngajawab sorangan masih kana sora aki-aki. Itu cenah aki teh ngan kulantaran aki mangojay. Jadi kieu awet ngora. Jadi budak. Balik di ka budak gitu. Kaman cek nini ge tiba disibeungeutkeun jeung dimandikeun. Ulah nepi ka diojayan. Ulah diojayan bisi ngora teuing. Oleh gitu. Iya benar. Jadi cai karamat teh bisa mengaruhan kana awak supaya seger deui awet ngorana teh ulah make teuing ya. Ulah make teuing, mata ulah kaleuwih oge nya. Gitu. Kapan cesini ge tiba disebeungeutkeun jeung dimandikeun saliwat. Kapan ari diojaya mah dikeumkeun. Jadi lami we tandanya. Jadi leuwih ngorah. Reaksi nanti langsung ieu gitu. Jadi aki-aki ge bisa balik deui jadi bobo gitu. Jadi bolon deui. Eta karepna kaleuwih teh ya. Nya hayang ieu teh hayang leuwih. Teh sebenarnya mah eueuh dina kanyataanna dongeng teh nya. Ngan ukur ngundang piseureun wungku. Ngan lamun dipikiran pelajaran falsafah nanya aya pelajaranna. Pelajaranna naon kieu. Jadi jelema lamun diberesnya kitu teh ulah kaleuwih bisi kitu tah. Tanya benar-benar. Itu anu ngaran kaleuwih teh sok kaluar tina harapan. Nya, nanaon ge ulah make teuing. Mun lah biasanya soal lain jadi halus jadi goreng. Nya benar. Si Aki hayang ngora deui pan jadi bayi atuh pan hese jadi lila deui berenang jadi kakolot. Anger we nya. Susah ya. Gitu. Tah kitu ngaran kaleuwih. Bener. Cai ulah diancruban udah diojayan. Gitu. Jadi susah ka manehna sorangan. Susah. Pan hese geus budak kitu mah. Sini nih pan ngahulang. Alah sia. Kumaha. Ari kalaukana mah angernya aki-aki. Kalaukana mah ngan rigigna jadi budak. Ban susah. Kan bisa manggih model kitu, awak leutik tapi geus kolot, misalna kitu nya. Teh salah mandi gitu. Lebating mandi, lobang ojay. Lobang ojay dia. Alah naon cenah komentarna tah. Aya ti Bu Puji Prihatini. Bu Puji damang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Andi, Kang Ageng. Teh Medina kemana surat teh? Teh Medi di goe Medi mah. Si Ece mah di ditu bagian gegero si Ece mah. Seubeut teh siaran. Alim diajak tadi bade kamar tadi tidak keluar dah. Teuing. Kitu lah mungkin mangkat bagear sok kitu. Murag bulu bitis. Sok roda loba leungit di ruang siaran. Tujuh ka sawah mun Bu Puji. Tinggal tutu, tinggal genyer. Cenah ngagenyer. Heeh. Lajeng ti Wa Indra, Wa Igo aya sih Wa. Aya ieu. Damang Wa. Ira ka dieu atuh Wa. Urang ngobrol di lah. Ya sawe. Hoyong siaran ngiring siaran bah. Hayu. Sok kali. Eta ngomentar si bos na siaran teh seueur teh nginum. Oh ngalak-lak we nya nginum bae haus. Urang tepang tahun kanggo anu kasep Ageng mugi janten Yuswa anu barokah amin. Wah hatur nuhun wa ngan duka teh duka Maret tuh kana acuran poho kana cangcaya mah nyata itu kasusnya juga abdi deui Bang nya gitu bener nya da benten emang namina Agus mah nya Maret aya sursi mah ada keukeuh Agus semetak namanya Agus ke Agustus aya surba pan hada Maret jadi patuding-tuding jadi tepugu. Aduh. Sigana kieu bapak teh boga 2 Agus nu Maret jeung Agustus. Nya urang aya kemaranana ya. Aya kemaranana sigana. Aduh. Poho deui cenah. Setengah 4 tah. Sok ngalebar abah mah. Lain lah. Muntak ulah kaleuwih oge urang setengah 4 poyahna we kudu disengker. Bisa jam setengah leuwih. Waigo bisa siaran bah orang kadenya. Waigonya. Kadieu we wa. Mangga diantos wa. Asal ulah Jumaah we. Nya Jumaah mah sok abahna sok ngaleungit. Bagian ieu bagian khotib. Itu tidak apa Jumaah teh abah teh. Khotibna 4 abah mah. Nyepang 5. Oh nyepang 5. Nyepangnya wungkul. Aduh, nyepang 5 cenah wa lah. Masih gitu ieu nyepang, masih gitu nyepang. Teuing Jumaah na. Insyaallah enjing wa masih tiasa siaran wa. Nyangking sabaraha ieu cenah khotib ana. Anjing mah libur Pak. Oh nya libur enjing mah bener. Anjing teh aya nya. Libur bah anjing. Jadi rada panjang libur teh bener. Di sate nepi ka. Nya abah mah Jumaah. Ade Jumaah aya. Jadi kieu jang aya kepentingan anu bisa disebutkeun vital.
itu lantaran ia menyangkut masalah pariuk. Aduh ini gitu, jadi nya lamun kahareup pemerintahan aya perubahan ya. Segala rupa ge moal anger. Nya leres. Kan sawatara waktunya gitulah. Atuh da eta aoskeun nu iya nya anu tos sarumping tadi-tadinya anu ye we anu tos narongton lain teu boga catatan ciga baheula nya da pendengar dicatet nya atuh tiasa we dicatet tos aya bah ieu mah teu tinggal muka teu usum jang ayeuna mah euy make kutat-kutat kitu teh geus aya dina Kang Ageng ya aya presiden Kang Ageng ya mana saha Kang Agus mana eta Kang Agus aya Kang Agus aya iya bener naon cenah cing nya dong eta we non teh lebat gitu loh. Lebatnya. Lebat nuhun Kang Agus. Gitu. Aya ge ieu ti Prank Satria Mulia haturannya Prank Satria Mulia. Age aya Sifa Aulia, terus ada Idvi Nur Fajar. Idvi Nur Fajar mah seringnya. Sering bisa. Sering lajeng Arsela Intan. Bapak Agus Presiden ya, Pak Agus Wahyudin. Bagus. Agus community. Nitip ka Pak Agus. Wartoskeun. Rapat di bumi. Itu onlang mah Agus. Di bumi Pak Agus. Tong poho eta bajaan si Agus, jeung lanceukna si Agus. Penlieur. Pak Agusnya. Asa bodoran Kang Deden Kosasi Sunarja nya bener. Agus. Tapi ana buktinya. Nya ieu ieu sanes we di urang hungkul teh Agus teh nya. Sa Nusantara panginten aya nu di luar negeri anu namina aya Agus mah nya kalabat biasa kitu nya. Aya Agus KCP, Untung urang ngaran lain Agusnya. KBB aya. Untung urang ngaran lain Agus gitu. Urang ieun kelompok. Jadi kan bae ulah Agus wae. Oh iya bener. Pan aya kelompok Ujangnya. Aya grup Asep kan. Asep aya. Asep aya. Ujang aya, da urang mah kaasup Ujangnya. Jadi bisa masuk. Jadi Ujang. Ujang Usep Asep. Hatur nuhun. Ya kasadayana hatur nuhun. Wilujeng kantun insyaallah dina Bapak sajian urang tiasa ditepang langukeun deui nya. Insyaallah. Sareng baryakita.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com